Goblok. Aing Depok bisa eret 3 juta. Nah, jis tinggi bandar kolet-kolet amat. Depok 3 juta aing rungkat deui. Aduh, aing bisa bangkrut modal jangka deui teh. Iya merenya. Gimana teh? Saya. Halo. Masih aduh. Erek ngobeng. Alun heula engke heula. Urangna ieu erek ka ieu heula ka Abah naon ji? Abah nusok ngobatan teh gitu. Jadi urang teh kan kieu nu basa urang ulin ka makam teh. Kelek urang teh ujug-ujug bentol-bentol baek kunanya. Geus 4 bulan urang can waras-waras Wah, pas ini. Alun heula heuh geus ke. Ulin mah gampang. Tuh. Oh. Oke. Mahal coba deh. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah. Asop. Mbak, Jang. Balik melaka apa teh? Sok deh. Iya, Mbak. Abdi teh rek aya. Oh. Cicing. Naon, Mbak? Mbak, Mbak. Aduh, was, Mbak. Yang Abang, Mbak, pulang. abahnya ho maksud Ujang ka dieu. Mun. Terus? 4 bulan ka tukang Ujang ulin ka makam. Loh. Kok apal, Mbak? Anjeun ka dieu kelek anjeun carena geus 4 bulan. Loh. Muhun, Mbak, leres. Kok apa sih, Abang? Saktinya siapa ya? Sok Jang, angkat lengan Ujang anu mana kelek dan nu nyeri. Aduh iya, Mbak. Gitu. Tahan apa Jang? Oke. Nang lek. Nang lek. Cara renang dina kelek. Cara renang dina kelek duda pirang. Meledak. Jang. Muhun, Mbak. Geus ulah leutik hate. Ya, Bang. Banyakit geus diobaran ku Abah. Muhun. Pokona moal aya anu balik deui. Ayeuna mah sok Ujang engke tempo 2 poe ka hareup balik deui ka Abah. Muhun, Mbak, muhun. Jadi sangkan Abah bisa benar-benar ngabersihkeun. Nya ayeuna geus bersih. Tapi ibaratna ieu mah hitung-hitung kumaha bari silaturahmi. Ya, Bang. Mugi bae waras, Bang, nya. Ya, gitu. Bentol-bentol lantos lami soalna, Bang. Jadi perkara bayarna tajam. Naon, Bang? Make dana aja. Dana. Canggih ya, Abang. Abah mah dukun modern, Jang. Mohon Mbak tuh kayak kurang asupkeunnya. Kayak so. kurang di transferkeun karena ieu si Abah. Atur we Jang atur.
Mun banyak. Mangga mangga jang. Kurang ge bae erek aya perlu ongko bah. Nya jang sok. Erek ngobeng. Ngobeng. Mun. Halus jang. Ayo banyak. Mangga Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Yuk. Yes. Ayo boga duit. Ayo boga duit. Ayo boga duit. Wah, iya ya. Emang si Abah teh. Dina Google Map-na bener hiji ieu. Chatna urang bodas. Pasti nih. Gacor! Gacor! Gagal. Gulung. Break mu teuing. Ya usah kakek edan. Pagi pasen. Asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diuk, diuk, diuk. Mun. Jadi kieu bah, maksud abdi ka dieu teh. Jadi abdi teh bade nyalonkeun deui jadi kubu gitu. Biasa teh si Abah ngabantosan lah gitu ka abdi. Gampang, Jang. Gampang. Ujang jadi kepala desa, nyalonkeun jadi kepala desa teh. Nomor sabaraha, Jang? Abdi teh nomor urut 1 bah. Nomor urut 1. Mohon. Ari bumi mayun ka mana, Jang? Ka kidul. Kaki itu. Ujang lahiran poe naon, Jang? Kamis. Kamis. Mohon. Kamis naon, Jang? Kaluon. Kamis Kliwon. Urutan nomor 1, Jang. Mohon. Sok, Jang. Mohon bah. Ujang tahan napas. Mohon. Salila Abah, 4 kinjam pe pamake Abah. Jang. Ujang pokoknya teu kudu sieun. Mohon bah. Siap. Ujang pokoknya teu kudu sieun eleh. Mohon. Ujang nomor 1 bakal menang nomor 1. Jeung Abah moal aya nu maleset. Mohon. Perdana Menteri Jepang ke Abah. Bupati ke Abah. Mohon. Bahkan awewe anu hayang naon ngaranna teh boga salah kieu ge ka Abah. Terus ya masalah biaya kira-kira seberapa? Masalah biaya. Mohon. Ari Abah mah saikhlasna be Ujang. Tinggal gesian dana. Mohon. Tuliskeun bae sa naon ngaranna teh. JP Saikhlasna Ujang. Ujang pilihan naon sabaraha? tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Oh. Kemis. Poe Senin ka Abah deui. Mohon bah. Abah hayang ngadenge langsung hasil pilihana saha nu meunang. Lamun misalkeun lunas berarti anjeun bakal menang. Lain anu harti moal menang tapi bakal menang. Tah waktu anjeun ka dieu deui eta mah atuh cenah rek dilunasan mau ditambahan. Kumaha Ujang? Mohon bah.
Sok jang teh sian ka dadana abah. Mun atuh bah ku abdi di transferkeun ka dana. Sok jang. Terus bah, Nuhun ya jang ya. mohon sami-sami bah. Ngan omat lamun ujang rek keluar, rek nuju ka tempat pemilihan, Mohon. tong poho ujang ngalengkahna ku suku kede. Siap bah, siap. Niatkeun paniatan tina hate, kereketkeun yakin sangkan menang. Mohon bah. Atuh meureun tos kitu bae meureun nya bah. Oh, mangga jang. Atur nuhun. Mangga. Wihdi. Mangga jang. Hati-hati ya jang ya. Hati-hati. Atur nuhun bah. Aduh, oke. Ah, kali gila aing main sunat di bayi anjing sabar aja. Aduh, sabar aja. Wih, kadang juta. Ya ampun. Ya lo Zeus siap aing di onaran gege. Hirup. Saya dulu Pak. Halo? Mohon Pak, mohon. Ke mana Pak? Ke Majalengka Pak. Mohon. Aduh, tos sakit tuh teh ojek teh sakit tuh tos mirah, mohon. Coba lamun si Bapak naik ojek, namanya naik ojol. Mohon langkung awis, mohon. Kumaha Pak? Mohon. Ya we nya namanya teh. Japri nya. Mohon. Mangga, mohon. Yo, salam. Aduh, kenapa juta can gak pake? Ayo ditanggung aja gak baju lengkap. Ojek Kang. Siap. Pokoknya mantep, order lancar. Rezeki mati mana we? Ada. Ayo we jangan depo teh. Aduh. Mana itu teh? Itu si Abah nu basa. Bener. Wah. Si Abah eta bener we. Ini ngojek. Nipu berapa? Wah penipu. Kudu dipastikan ya. Mirip perawakan ha. Cing. Udah datang lagi. Bener Ben, bener kurang ge. Si Abah itu. Wah. Isukan awas bae. Udah digawean. Engke isukan orang pan rek geus deui nya balik deui nya. Awas bae isukan. Agen ke. Isukan isukna. Parah sih tadi mah. Ben. Lah, sok baik. Sebenarnya perhatikan dulu kan. Mirip pisan bos. Tukang ojek.
anu kamari urang deh. Jigana bener-bener tukang ojek dengan akhirnya cuang pulang cuang ieu cuang gawean terus. Kudu gawean. Coba coba. Assalamualaikum. Asop. Bah, Deok, jangan deok. ben tuh kan. Itu milik banget panjang. Segala zaman eta, ini ojek teh. Mana eta milik musik. Bah, Ding. Bah, ai sapoe ngojek menang sabaraha? Hah, Mak? Sapoe ngojek menang sabaraha? Ya lumayan we jang tutupan kabutuh mah, pangan butuh. aha, tukang ojeknya. Ojek berarti. Darahnya ke dia. Kayak wah.